Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qul musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ila hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal anbiya'i wa mursalina wa ulai wa suwari wa sholihina wa jam'il malaikatil muqarrabina wa hususan la rusyabil qadir ajilani khususun laru Sayyidina Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum khususun laru musanniful kitab Safinatun Najah Senawi Al-Bantani Al-Jawi usuli mafruhim wa silsilatihim wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang kawitan ieu channel Matan Kitab Kuning ku belajar membaca atau urang maca kitab matan gitu. Matan teh kitab jabrig taya matan kitab teh lamun kitab kuning kitab gundul tak kitab kuning lamun matan kitab kuning gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan asmaning Allah Ar-Rahmani anu maha welas, Ar-Rahimi tur anu maha agung. Tah ieu logatna teh. Bismillahi kalawan asmaning Allah Ar-Rahmani anu maha welas, ya Allah, Ar-Rahimi tur anu maha agung. Logatna di dieu kieu. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam. Wabihi sareng ka Allah nasta'inu wabihi sareng ka Allah hungkul nasta'inu nyuhunkeun pitulung abdi sadaya ala umuri dunia kana pirang-pirang perkara dunia wadini sareng perkara agama wa shalla sareng muga-muga maparinan rahmat saha Allah Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyina anu jadi kakasihna anu jadi panuntungan sakabeh nabi sadaya nabi wa alihi sareng kakeluargana Kangjeng Nabi wa sahbi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi ajma'ina tegasna sadayana. Wala haula sareng teu aya daya upaya wala quwata sareng teu aya kakuatan illa billahi angin kalayan pitulung Allah al aliyyi anu maha luhur Gusti Allah al azimi tur anu maha agung Gusti Allah. Mukadimah kitab Safinatun Najah teh kos kieu dina matan. Paslun ari ieu hiji pasal ari ieu eta hiji pasal gitu. Jadi khobar tina mubtada dibuang. Arkanul Islami ari pirang-pirang atawa ari lobana rukun Islam khamsatun eta aya 5. Syahadatun tegesna kahiji nyaksian an kana sanyanyana tingkah sareng kalakuan la ilaha eta henteu aya deui pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng sanyanyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi eta utusan Allah. Wa iqamus sholati sareng ngadegkeun kana salat wa itauz zakati sareng ngaluarkeun kana zakat. Wa shaumu ramadana sareng puasa dina bulan Ramadan wa hijjul baiti sareng munggah haji ka Baitullah. Man kajama istata'a anu kawasa ye si jama ilaihi ka Baitullah naonana sabilan di jalana gitu. Rukun Islam aya 5. Hiji sahadat, kadua salat, nu katiluna zakat, anu kaopatna puasa dina bulan Ramadan, anu kalimana munggah haji ka Baitullah kajama nu kawasa di jalana. Tah ieu. Rukun Islam aya 5 teh dijelaskeun dina kitab Safinah.
Paslun ari ieu teh hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta aya genep. Antu mina tegesna kahiji kudu iman anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi jeung kudu iman anjeun ka pirang-pirang malaikatna Allah wa kutubihi jeung kudu iman anjeun kana pirang-pirang kitabna Allah wa rusulihi sareng kudu iman anjeun ka pirang-pirang utusan Allah atawa rasulna Allah wal yaumil akhiri jeung kudu iman anjeun kana poe akhir wal qadari jeung kudu iman anjeun kana qadar khairihi tegasna alusna ieu qadar wasyarhi sareng awona ieu qadar minallahi taala eta tetep ti Gusti Allah taala. Rukun iman aya genep ceuk sapinah eta teh. Dina diterangkeun nanti dina kitab sapinah aya rukun iman teh aya genep nu kahiji iman ka Allah, iman ka malaikat, tegasna iman teh percaya ka Gusti Allah, percaya ka ayana Allah, percaya ka ayana malaikat-malaikat Allah, percaya urang teh kana ayana pirang-pirang kitabna Allah, percaya kana ayana pirang-pirang utusan Allah, rasul, wa yaumil akhiri jeung percaya kana ayana poe akhir, wa qadari jeung percaya kana ayana papasten takdir. Nek alus, nek goreng eta takdir teh ti Gusti Allah kudu percaya urang teh kana genep eta rukun iman teh aya genep. Paslun ari eta hiji pasal takdiruhu huwa paslun huwa ari ieu paslun eta hiji pasal. Wa makna la ilaha illallahu sareng ari maknana lapad la ilaha illallah. La ma'buda eta henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan bihaqqi kalawan hak bil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah. Paslun ari eta hiji pasal alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg teh salasun eta aya 3. Tamamu khamsa asarota sanatan tegasna kahiji cirina baleg teh sampurna umur 15 tahun. Pizakari rek di lalaki sampurna umur 15 tahun nama wal unsa jeung di awewe. Wal ikhtilamu sareng kaduana bijil mani pizakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Litis insinina karena umur 8 tahun. Wal haidu sareng katiluna haid fil unsa di awewe hungkul litis insinina karena umur 8 tahun. Tadi dia mah wal ihtilamu teh logatna teh sareng kaduana bijil mani. Bijil mani pizakari naik bijil mani namah berenang keur ngimpi atawa di luar ngimpi. Pizakari wal unsa litis insinina. Nah, ieu cirina baleg. Di mana-mana jelema geus baleg berarti eta budak teh geus kataklif kana salat, kana hak-hak anu kawajiban anu ku pangeran diwajibkeun teh eta budak teh geus kudu ngalakukeun di mana-mana geus baleg gitu. Cirina baleg teh dijelaskeun dina kitab Sapinah Tunajah eta aya 3. Anu kahiji umurna geus 15 tahun di lalaki tah di mana-mana umur geus 15 tahun lalaki eta geus wajib salatna. Lain geus kudu digebug deui eta mah lamun teu salat teh wajib dosa ka pangeran lamun teu salat. Matak sameme umur 15 tahun teh kudu belajar salat dinu naon dina kitab Sapinah Tunajah aya engke rukun salat, babacaan salat, syarat sah salat dibahas di dieu. Ubudiyah tata cara ibadah kitab Sapinah teh. Anu kaduana nyaeta bijil mani di lalaki jeung di awewe karena umur 8 tahun. 8 tahun ge lamun geus bijil mani mah atawa ngimpi jima terus keluar mani. Jadi kan bijil mani itu tulisanna kadua bijil mani. Eta tetep hitunganna baleg 8 tahun oge gitu. Lamun geus keluar mani atau ngimpi jima keluar mani fi zakari wal unsa litis isinina. Wal hayadu jeung katiluna head di mana-mana geus head di awewe hungkul karena umur 8 tahun eta geus baleg wajib salat, teu salat dosa. Gitu. Pasun surutu ijazail hajari